Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing saleh-salehah, kumaha kabarna dinten ayeuna? Alhamdulillah, sae pisan, masih seuri, dahsyat, hebat, semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, saleh-salehah, urang tiasa tepang deui sareng boho dina pangajaran bahasa Sunda. Mangko dinten ayeuna urang bade diajar bahasa Sundana nyaeta ngeunaan cara ngarawat diri sorangan. Nah, saleh-salehah aya nu terang teu kumaha cara ngarawat diri sorangan teh? Ayo, aya nu terang? Nah, leres pisan cara ngarawat diri sorangan teh nyaeta salah sawiosna ku cara ibak nya. Nah, ibakna sadinten sabaraha kali saleh-salehah? 2 kali atau nepi 3 kali. Nah, 2 kalinya enjing sareng sonten. Biasana upami ibak urang ngaberesihan sakujur awakna nganggo naon? Nah, nganggo sabunnya soleh-soleha urang ibak nganggo sabun di sabunan ieuna badanna awakna nya di sabunan nganggo sabun. Terus upami urang ngarawat waos, nah ngarawat waos urang nganggo sikat sareng nganggo odolnya soleh-soleha janten sami ngagosok waos oge enjing sareng wengi sateu acan bobo. Salajengna urang ngarawat diri oge keramasnya janten keramas mah teu kedah unggal dintennya soleh-soleha mu urang samingon kadang aya nu 3 kali, kadang aya nu 4 kali. Biasana soleh-soleha upami urang keramas rambut nganggo naon cobi? Nah, leres pisan nganggo sampo nya. Nah, keramasna entok unggal dinten janten samingon cekap 3 kali atanapi 4 kali. Salajengna selain urang keramas, teras ibak, teras nyikat waos, urang oge kedah motongan kuku nganggo gunting, ieu tah gunting kukunya soleh-soleha janten upami kukuna tos rada panjang, enggal-enggal nyarios ka ibu atanapi ka bapak, atanapi ka ayah, atanapi ka bunda, enggal-enggal di potongan kukuna. Urang kali sakola mah teu kenging ningu kukuna kedah bararesih, kedah parendek. Nah, selain motongan kuku, soleh-soleha cara ngarawat diri sorangan oge tiasa ngaberesihan ieu tah, ngaberesihan cepil.